eta mah tos di pangkasnya langsung ngojay jigana euy. Ah cobaan hade eta mah jigana. Baik. Dicukur we. Yang dicukur we, Cek. Uci, bener itu tadi dicukur ka dieu. Sok atuh ka dieu. Aduh, eta ngeucing si gua kapan gede wae. Yang dicukur apa, Pak? Sok atuh ka dieu yang dicukur mah. Anu ieu kana bener itu yang dicukur ka dieu. Ora tuh banyak ieu orang ateul pangkurangkeun lah. Hari kumaha atuh modelna eta teh? Yang dicukur teh anu model ayeuna wa euceum mah. Nu gawe babrak ayeuna ngora ningan. Naon gini ngaran tadi molet di gua. Bener eta yang dimolet. Mana naon kitu eta bararudak? Kayak bisi kumaha onam atuh kayak nyakeun ka uwa uceun dimolet. Moal budak kecil mah moal naon-naon justru kalau kecil teh barudak mah dukung sok cenah dimolet mah mama cenah bisa dipanen dibeureum di hidung. Sip cenah mama ngorah deui cenah. Cek barudak teh. Ade atuh ade barudak ngadukung gitu. Sip, adek bisa sok atuh bener kali itu kan. Hei, Ieu kok bari dicukur. ditita aku barudak lagi cenah sok wae cenah dimolet mah. Dimolet sok becet ieu kayak kok dicukur aja dieu. Nah, arek makan hidungan anu gitu-gitu. Moal dicukur heula, dicukur karena hidungan. Hoi, Dicukur heula. Engke dicukur, geus dimolek. Di hidung kan buk nang alus. lain hari 12 budak ucu mah mangan naon. Sahamsin ku budak Punya tujuan, jung we mama cenah rek dimolet mah jung cek barudak teh naleuh tujuan. Geus kosak puru tiup di dieu syukuran tiup. Oh, puru tiup. Cing tiup. Naik ka dieu. Naik puru. Dah teu gering. Kemarin penering langsung dicukur paling teh. Kana kursi roda aku dah teu gering we cenah. Puru syukuran tiup. Cenah gorolong mah. Oh, sok cicing nya we. Nan ecer gembus, Lain. jasupan jarum, embung ah. Syukuran. Hei, Syukuran. coba bae atuh sok. Sok, tiup sila. Tiup kalian. Buru wa atuh lah ulah dilala teuing wa atuh lah. Ya bangarareuna wa geus boga pangkas rambut. Ya badi dieu mah jigana wa di pangkas teh langsung ngojay nya wa. Dang merek naon teh itu lagi dihareup teh naon atuh ning wa ngaranna teh lah. Pangkas rambut duyung cenah berarti bisa langsung ngojay. Lain dia si Uwan nya ka mana nya deula teuing nyokot gunting mun heubel-heubel teuing. Nu sekarang resel geus lila pisan. Wa, buru atuh wa. Lain nya ka mana si Uwan lila-lila teuing nya ieu teh. Ae bedus ya kalakah ngorok di titah nyukuran subhanallah. Ayo tukang sare dipencet irungna gerake. Woi. Arek nyukuran kalakah kerek mal payu kieu gawe mah. Jadi tukang cukur ka tukang sare. Kabar bahasan di sare ada nah di sare bagi salah we. Hei, Salah di sare nah di sare di dieu. rek ngadon sare. Tapi cukur deh ditanya. Aduh, ayo cukur. Allahu Akbar.